Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Abila dalam pelajaran Bahasa Sunda. Sampurasun. Kumaha damang sadayana. Dinten ieu sabda acan urang ngerjakeun tes ujian. Urang ngabahas deui sakedik-sakedik materi anu atos didugikeun ku ibu. Yuk ayeuna urang diajar sasarangan. Dinten ieu materi anu ku urang bakal dibahas nyaeta ngeunaan ngalarapkeun kecap sahati atanapi sinonim, mikawaru rarangken dikeun, mikawaru kalimah pamenta, pedaran sareng nganggunakeun ragam basa hormat anu leres. Ngalarapkeun kecap saharti atanapi sinonim. Yang dimaksud dengan kecap saharti atau sinonim yaitu kata yang artinya itu sama. Contoh, getol, rajin, rineh, nyalse, sedih, nalangsa, suka, bunga. Jadi memiliki arti yang sama. Salajengna mikaweruh rarangken disarengkeun. Arti kata rarangken dalam Kamus Sunda Indonesia adalah timbuhan atau sisipan. Sisipan yang diberikan kepada salah satu kata atanapi dina hiji kecap. Contohna, anter berubah menjadi dianterkeun, adu diadukeun, beresih diberesihkeun. Kumaha, gampil? Sudah mulai ingat kembali? Nah, kalau sudah ingat kembali, upami tos emut, ayeuna urang teraskeun kanu mikaweruh kalimah pamenta. Kalimah pamenta artinya sama dengan kalimat permintaan. Nyaeta kalimah anu digunakeun upami urang aya kaperluan ka batur, atau kalimat yang digunakan ketika kita akan meminta sesuatu kepada orang lain. Yang harus diingat dalam menggunakan kalimah pamenta adalah bahasa anu digunakeun kedah sopan, menggunakan bahasa yang baik. Contoh kalimah pamenta. Mang nyuhunkeun dukuh 3. Neng ngaraosan gedang teh. Kang punten pangalakeun buah anu asam. Nah, jadi seperti itu. Gunakeun kalimat anu sopan. Selanjutnya kalimah pedaran. Dalam bahasa Sunda, pedar artinya sama juga dengan jentre. Ngajentrekeun artinya sama dengan medar. Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah menjelaskan. Jadi kalimat pedaran itu adalah kalimat yang menjelaskan suatu benda, suatu binatang, atau tentang suatu hal. Contoh, marmot. Marmot rupana kawas beurit, buluna bodas, hideung coklat. Disadana kawas beurit, halal upami didahar, babari rekah baranahan. Nah, sapertos kitunya nu dimaksud ku kalimah pedaran. Salajengna ngagunakeun ragam basa hormat. Nu dimaksud ku ragam basa hormat nyaeta tata krama dina bahasa Sunda. Tah, tata krama dina bahasa Sunda teh nyaeta ragam bahasa Sunda atanapi diksi anu dipake atawa dipilihna dumasar kanu kaayaan, anu nyarita, anu diajak nyarita, jeung anu dicaritakeunana. Jadi yang dimaksud dengan ragam bahasa hormat itu adalah tata krama dalam berbahasa di dalam bahasa Sunda, disesuaikan dengan siapa kita bicara dengan menggunakan bahasa yang baik tentunya. Berikut adalah contoh ragam bahasa hormat. Di dalam bahasa Sunda kita menggunakan ragam bahasa hormat.
Ada bahasa Loma yang digunakan untuk sesama, ada bahasa kersorangan yaitu bahasa untuk diri sendiri, dan bahasa kabatur ya yang ditujukan kepada orang lain atau orang yang lebih tua. Tentunya menggunakan bahasanya harus yang lebih halus dan sopan. Contoh, halus, sae, sae. Contoh kalimatna, baju tati alus, acuk abdi sae, raksukan bapak guru sae. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, anak-anakku semua, bagaimana sudah mulai ingat kembali materi-materi yang sudah yuk kita pelajari bersama? Mudah-mudahan sudah ingat ya. Mung dugi dieu wae pelajaran bahasa Sunda dinten dieu. Tepang deui sareng Ibu insyaallah minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.